majar lebah dia itu cenah loba kebon kapok. Tapi geus asruk-asrukan tangkap bang wae. Keula belah mana sih tadi nyari kuat paling dia. Loba kebon kapok teh. Tah gendingan. Kapan nak ieu kuring di teangan teh. Tapi saha nu gaduh nanya, kudu ka saha ieu uring nanya ieu. Bener iya. Kawaresang dari itu maros ieu mana ieu uring bu ieu kebon anu saha kapok pari dieu nya. Oh ieu teh anu sabungan Diati. Di paling mana rompokna mana we? Diati teh kawaresang nuju moe kapal pagi di situ. Aya, daunina. Aya nuju moe kapal pagi di situ. Cobi jang ditarosan deui. Hatur nuhun ya Bu nya. Dik manawi aya pari dieu Bu Yatina. Aing mah sorangan deui lah. Barudak eueuh. Bingung aing kalah. Sorangan deui mah. Lah. Kumaha tuh ya ayo. Weh. Kemana? Ketemuan ya. Anjing milu atuh. Sorry nyo. Ketemuan heula urang jeung bebet ya. Apa? Mau diajakan urang. Atuh kumaha deh ketemuan. Aduh bae lah. Makanya ya. Ini mau ngajakan. Oh lah sorry ya. Oh, beda di yo. Wah, bener. Terus kamari di aya nyiroheng deui ngecek ke aing. Goblok. Aduh, aing mending mengakhiri hidup wae teh kieu malah. Ieu luncat heula lah. Parusing aing mah. Naon ya? Lah, parusing lah. Kunaon masalahna Pusing teh. Nya sok jelaskeun kunaon. Ningali tadi babaturan erek ketemuan. Urang di dieu sorangan kayaknya teh diajakan. Tuh. Ya, sing sabarnya manusia mah jodoh pati bagja celakan saya nu ngatur. Urang sabar nih Gusti Allah innallaha masabirin. Allah mika cinta ka jamannya sabar sing loba istighfar, sing loba salatnya urang teh. Ingat kana urang musik malikeun urangnya. Bebeje ya ieu mah. Di urang sing inget rezeki urang saya nu ngatur, jodoh urang saya nu ngatur. Tenang we pokona mah urang mah ibadah sing kuat. Ulah sok putus asa doraka, putus asa teh kitu nya. Ya, kitu nya sing sabarnya ulah putus asa, pokona namanya manusia mah sabar sing tawakal. Nah kitu nya, Bapak balik ka masjid heula nya. Ya, Sabarnya sing ya. istighfar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentunya aku dulu gak istighfar lah. Ayo mah. Astagfirullahaladzim. Lah, ini lupa masjid orang ya. Ayeuna 2002 hiji. Sabaraha nya 2022 2022 jauh ken sabaraha nya ting bingung ya euy. Si Iman ka mana di? Nilai aja burak teh. Ada orang bantuan iya ngerumus. Sorry, urang ketemuan heula. Temu bebek Di mana? masih lopas. Ih, aing mah ieu urang sorangan ngerumus. Mau bisa ngebantuan. Ketemuan heula. Ting, mana mau kitu ka buat nonton. Temuan segala. Sabaraha ya bingung sih man Allah. Nuju naon Pak Ustad. Eta nuju naon eta? Biasa rumus-merumus. Ieu eta teh nya perbuatan haram. Adu-aduan donasi eta teh mana? Eta teh hok usaha. Anu bener, anu maslahat di dunia akhirat itu terakat teh meunang istilahnya. Kadieu nitipnya ulah sakali-kali deui sok usaha bener, anu maslahat dan di dunia akhirat kitu nya. Pak. Rugi nama. Sobat mau ngurus deh ya. Ampun. Mohon Pak Ustad tapi ngadang lah. Hari itu semama meni seger we pokona mah.
Ya punya. Hebat ya, abi ge ari gemuk-gemuk kieu ge ari senama sesak. Bener kata. Suang giatkeun deui minggu anjing mah. Berarti natara katingali senam geuningan. Aduh mah repot di dieu kok. Kenapa selangsi? Biar enak cenah tuh. Assalamualaikum. Tah, geuning ya, Bu RT. Ti wayah naon ieu di dieu? Ini senam di dieu. Tuh, kan? Salaki mah capek ti sawah ti kebon lain molak naon tuh lajak kapol juga batur kerah ngecidok di kumaha sih? Kami sehat. Heueuh, apal urang ge sehat. Senam teh ngangeun dina atuh. Apa? Ngan kudu nyaho mun balik senam teh langsung balik ka imah. Lain ku masalah cerewetna yeuh. Kudunya jogikeun cai dahar jang salah kita capek, salah kita tas kebon, tas sawah. Lain ku masalah lepah itu udah buah RT geura sok geura. Assalamualaikum. Capek. Waalaikumsalam. Iya ya, pun bojo. Nya. Cara ge uih teh atuh cik atuh nyadiakeun kopi, cai haneut, sangu naon. Dangukeun. Lain kieu dangukeun dia pamacingan teh kudu salaki. Kopikeun. Pan Pak RW teh RW di dieu Nya. atuh kun sanes tuh ku ibu-ibu di Sanes gitu bang ada abdi teh emosi ya, emosi lapar. Lah ngabdi teh atuh ibunya sebagai istri sing turut ka Ampun, sakit. teuing. Suami balik ka mana kabar izin ke suami. Oh. Gitu aja. Pak RW juga paling tenda sebagai imam keluarga. Nya. Sing tiasa ngatik didikna. Oh. Anu saling we kitu nya anu saling memaafkeun. Tah, gitu tah. Dangukeun Pak Ustaz. Keur naon sok pengajian balik ayo. Balik. Sok yang sangu naon can dahar can naon. Balik sangu sing bener. Alhamdulillah lumayan lah sakieu ge aya jeung meser beas mah ya kan. Ari leukeun mah melak kapol zaman ayeuna mah hargana lumayan. Kira garing atuh kapol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng ngiring ti Maros. Ieu kitu nepina Bu Yati teh. Leres, Pak. Alhamdulillah. Kalau priyogi naon teh nya? Birah tadi aprak-aprakan di kebon. Kalau itu Maros di kebon teh. Soalnya itu kegaduhan Bu Yati di kebon kapol teh. Oh, harus ieu teh ieu nembeng alau. Saya itu sedaring ya. Iya teh paling sadinten dua dinten teh, Pak. Oh gitu. Tapi teh can ke alasan sadayana itu di kebon. Biasa sok ngijak ka saha, Bu? Lah biasa nama sok aya nu ka dieu. Mau bantun. Mun. Sabaraha kilo ayeuna Ibu sok ngijak? Itu sok nikah teh 200 langkung. Emang menuju awis ayeuna mah. Ah, pasaran ayeuna mah 100 salawe, Ibu. 100 salawe mah tuh biasanya, Pak. Atuh kieu we saya mah daripada ku Ibu di anu saneskeun, langsung saya ku abdi we dicana ka kumaha. Atuh mangga bae abis sawe anu Nah, gitu kan kan. watun kana harga na we nu penting mah kitu. Iya, pangosaha mangke ku abdi di langkungan lah 5.000 mah. Atuh mun bari ku abdi dikumpulkeun abdi ngaladeui nya. Oh, sae. Ayeuna tuh biasa disanak ieu sakieu. Lah tuh ieu mah kagok, Pak. Gampangnya. Mun. Mun atuh ku Gewe entos ngaladeui abdi ti kebon itu. ku abdi diantos atuh beritana. Mun. Atuh bami kitu abdi pengasal labunya. Bade melarian deui. Bade melarian deui. Mun seueur mah gitu. Seueur mun. Alhamdulillah manawi geng deui sakitu Oh, sakarang. di atas satunya Pak, ku abinya. Abi makan saneskeun ieu. Di antosnya kabarnya. Mohon, Pak. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam. Ringung ka ditu ka dieu saya jalmi PSBB beuki nambah deui kalah istirahat heula lah jugan we atuh aya hiu di dieu aya nu mere peluang siata apa sugan lah cara ringung siate lah wayah kitan panglaris idar ka itu aya jalmi ka Sarawak gitu ya Pak PSBB diperpanjang kalah loba alasan we warga teh nu masihan teh jalmi ieu alasan PSBB teu usaha kalah lieur teh kumaha teh waduh pake balanja kabeh Mang Pak Ustaz Mang alhamdulillah naon sih ngaraku Mang Ton kugu bae teh Pak laringung bisa teh Pak kican panglaris ka itu ka dieu
ulah Nas bingung bebek perpanjang deh. ulah bingung kok kan mah rezeki geus anu ngatur Gusti Allah. Nuhun, Pak Ustad. Urang mah cuman kadar ikhtiar. Nuhun, Pak Ustad. Anu kengeng jeung Gusti Allah sing sabar dan aya rezeki mah insyaallah bakal aya milikna margina jami mah terus dipatokeun milikna nya Gusti Allah teh tah sing sabar urang mah ikhtiar wajibna ge hasilna mah eta mah Allah nu ngahasilkeun nya sing sabar. Atur nuhun Pak Ustad. Mohon yuk sing siwakeun nya sing sejahtera sing pajeng usahana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nama benar Pak Ustad. Dakwah mah. Dan kabeh kitu bisa madahara rese rezeki yang semenang atuh. Tah, mudah-mudahan ya Allah. Mudah-mudahan ya di parang rezeki mohon Pak Ustad sing kekengingan ayeuna ya budak mangsa bayaran ayeuna ya Allah ya Rabb bismillahirrahmanirrahim Pak Ustad untuk anaknya Pak Ustad. Ieu teh aya nama bantuan abi ngalah ieu deui kan tadi teh aya bapak papan tadi nih anu naroskeun ka abi kan teh nya teh bari dibalik peso ku bapak eta jadi anu yang coba alami sana lumayan lah jadi aya nang jajan budak. Ini naon ibu-ibu? Teu usum ya, anu keur usum mah ini najana bolong tah. Saya mah udah ditawar tuh. Katanya ditukar sama rumah tapi nanti biar bayar. Sampun kan jana bolongna can meunang. Ari ieu mah geus puguh kapol aya. Ayo anu geus cenah. Kapol geus puguh aya buahna karingalan. Jana bolong mah tanggal kudu dipoe sagala rupa jana bolong mah teh dipoe. Hayu. jana bolong mah kudu neangan heula. Jama yok ngece bae jama yok atuh tangan jana bolong. Urang mah panen kapol geus puguh teh nyangan jana bolong. Rese bae jama teh cing. Iya teh rese ieu. Bogo ieu tadi rese kamari ieu teh. Rese kitu. Rese. Ya, gen bae. Eta mah urusan kapol, lamun cuceur jana bolongan ulah sok mangaruhan. Oh kitu nya. Ngece eta mah nyapirakeun Kitu abi rese kitu. Rese. Geus abi Hayo rese. Balik antep peko. Antep. Balik antep. Tuh kapok-kapok, ini.